Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Risal Heng Nurwida Sukmi Hardiahmar Simkuring ti SMA Negeri 1 Pangandaran baris midangkeun hasil video praktik pembelajaran PPL siklus K2. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha darama? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu acan diajar urang ngadu heula. Anu baris dipimpin ku KM Angga Marcel Dihapunana. Para siswa sayaga saat sali ajar urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Ngahaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Marcel. Kade sadayana supados kedah tetep ngajaga kesehatan sareng kabersihan kelas oge rangsukanana kedah rapi. Upami aya aduk pramuka kedah nganggo ngatos sadayana nya. Cing ayeuna ku ibu bade di absen. Hadir sadayana teu? Adir. Combro aya adiknya. Naswa. Gogolong. Kaila. Beuyeum Bandung. Puspa. Karedok. Andri. Surabi. Emprak sadayana. Minggu kamari harus diajar dengan materi Kaila kumaha ngadamel kawin teh henteu. Teunya alhamdulillah tariasa gampil. Naon ari unsur-unsur kawin teh? Tema rasa ngada hiji deui nyata amanah. Kawin teh kalebet karya sastra dina wangun puisi. Dina wangun puisi anu disebatna wangun gerak. Matos. Diajar materi kawin tariasa. Ayeuna masih meunaan karya sastra wangun puisi. Nya eta materina materi siap diajar materi saja. Satu aja diajar urang geus bikin heula. Siap sadayana? Upami sumanget emprakna sabaraha kali? Parigel sabaraha kali? 2 kali. Rancage sabaraha kali? 3 kali. Siap. Konsentrasi. Sumanget. Parigel. Rancage. Sumanget. Parigel. Sumanget. Rancage. Siap sumanget sadayana nya supados daria diajarna pelajar Pancasila nyaeta kudah kumaha wae. Siapnya diajar materi saja. Salajengna ieu tujuan pembelajaran anu kedah kahontal dinten ayeuna nyaeta melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning serta pendekatan saintifik berbasis PPACK yakni tayangan PowerPoint dan video YouTube dengan dimensi profil pelajar Pancasila berakhlak mulia, bernalar kritis kreatif gotong royong sehingga peserta didik mampu menelaah dan menemukan konsep materi saja
dan membandingkan beberapa sajak sesuai dengan jenis-jenisnya dengan teliti dan bertanggung jawab. Siapnya? Siap. Salajengna materi sajak anu bade dibuat dina laungan di tengah ayeuna nyaeta ngeunaan nu kahiji wangunan sajak. Naon ari wangunan seueur keneh siswa anu keterangan wangunan ibu naon ari wangunan teh? Nah, ari wangunan teh pengertian. Salajengna aya kamekaran sajak. Kamekaran teh naon? Sanes. Kamekaran sajak perkembangan sajak. Anu katilu aya wanda sajak. Wanda teh naon? Jenis sajak. Sareng anu kaopat nyaeta ciri sajak. Siapnya? Siap. Lajeng. Anu kahiji wangunan sajak. Nah, Cung, saha anu bade macakeun naon ari wangunan sajak? Ibu, Sok Abdul mangga. wangunan sajak, nah sarua taruhan teh sajak jeung puisi teh dina sastra Indonesia disebut puisi teh sarua hartina jeung sajak dina sastra Sunda. Ari dina sastra Sunda puisi teh hartina leuwih pisan ngawengku sababaraha jenis karya sastra kaasup sajak mangrupa bagian dina puisi. Nah, beres. Siapkan sami atau henteu sajak sareng puisi teh sami keneh dina wangun puisi. Upami dalam bahasa Indonesia mah dina bahasa Indonesia mah puisi teh sajak dina bahasa Sunda. Nah, upami di bahasa Sunda mah nami puisi teh lega nya. Lega. Puisi teh karya sastra dina bahasa Sunda mah. Karya sastra wangun puisi aya naon wae salah sahijina nyaeta aya anu kamari terus diajar. Anu aya 17. Nah, tinggal kapayunya. Ieu wangunan sajak. Janten sajak mah nyaeta teu kauger. Wangun karya sastra dina wangun ugeran tapi teu kauger ku patokan. Ya, teu kauger ku patokan teu sapertos tiga buku atanapi sisi sirah. Anu aya patokanan aya pangadamel geratnya atos. Salajengna nyaeta aya pamekaran Pangaran Sunda anu naratos gelarna sajak nyaeta saha? Kiswee. Salah sahiji sastrawan Sunda. Terus sajak kaasup kana kategori sastra modern. Terusnya sajak dina sastra Sunda lain karya tapi mangrupa karya Hartina sajak mah mangrupa serban dina sastra terusnya sajak Sunda Mugaran ditulis ku saha? Dina tahun 1842. Salajengna. Nah, sajak Mugaranna saha cenah tadi? Kiswee. Ya, upami buku. Nah, buku kumpulan sajak Mugaran kusaha? Anu judul bukuna naon? Di Tegalpati dina tahun sabaraha dahareuna? Anu ku Kiswee judulna naon sajakna? Ilana Mustika. Salajengna ayeuna dijual ngeunaan wanda naon ari wanda teh? Jenis. Ditilik dina wangun jeung resina sajak teh nyaeta aya sabaraha hiji kabagina?
panjang anu eusina nyaritakeun ngeunaan kasa atawa anu gadu kasaktian. Aya sajakna naratif. Dina sajak naratif mah janten eusina teh siga carita. Nah, sabab naratif mah ngalamun carita. Anu katilu nyaeta sajak lirik. Sajak lirik mah eusina nyebrekeun eusi jeung batin panya. Biasana tina naon dibarengan ku sikap jeung suasana batin panyana. Pernah ada mau sajak? Pernah. Biasana pasti sajak liriknya. Sabab pasti tina pengalaman hidupnya. Salajengna aya ciri-ciri sajaknya anapun ciri-ciri sajak. Naon ari anapun? Sabari diajar di sini. Anu kahiji sajak teh kaasup kana karya sastra modern. Anu kadua mangrupa karya sastra sampuran. Anu katilu ditulis tina wangun ugeran. Anu kaopat jumlah pada lisan pada atawa sorang makna bebas. Matos dan dina intina mah dina sajak teh henteu kaueur ku patokannya pada lisanna bebas, padana bebas, sorang nama oge bebas, purwakantina oge sorang nama ditutup salosona bebas. Ya, teu kedah kepatok. Pandang hideuk, cik, naon ari sajak teh cung? Abi Bu, Mangga Rifki. sajak nyaeta salah sahiji karya sastra anu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa, jeung ekspresi pangaran. Leres pisan ya. Numutkeun hideuk, sajak teh kumaha kaayaanana di zaman kiwari, naha kedah dimulai atau henteu? Abi Bu, Mangga Marcel. numutkeun simkuring sajak teh mangrupa salah sahiji karya sastra puisi anu kedah dimulai ku urang salaku remaja di zaman kiwari. Leres pisan. Dayana kedah memulai kabudayaan sastra sareng kasusastraan anu aya di Jawa Barat. Umumna di Indonesia. Cung anu kantos iringan pasang kiri saja. Abdi Bu, oh Mirantinya, saya bisa. Sadri, Abdi Bu. Kailan, Aswa, Aisyah, iringan pasang kiri saja. 7 SD sampai SMP. Abi SMP. Alhamdulillah tak. Lamun teu kurang usaha deui dimulai kabahasa. Ayeuna ku ibu baris dibagikeun LKPD-na lomba kerja peserta didik supados dikerjakeun per kelompokna. Calikna tos saluyu sareng kelompok selang-selangan nyaeta 5 kelompok. Siapnya? Pangga dikerjakeun per kelompok. Nah, dawuhkeun heula sadayana didinya aya pituduhna kanggo ngerjakeun LKPD kanggo sajak-sajakna ku ibu atos dikirim dina WA group nya. Aya link mangga tiasa dibuka. Mangga tiasa dianggo HP-na tapi kanggo searching kana Google tiasa sareng hidepan muka link ku ibu dikirimnya. Artinya aya sababaraha sajak Sunda.
Kumaha Puspa? Bube tuh ngaros. Oh, mangga diet kumaha? Iya, kieu sanes Bu. Nah, udah saya bisa diet. Sok. Ibu puisi naratif teh bisa diartikeun oge nyaeta puisi anu ngandung latar, nanging latar galur, useur, gilangan atawa misteri. Nuhun. Sok. Sami-sami. Apes beres kelompok hijinya. Belajar ngawitan presentasi supados konsentrasina langkung fokus ayeuna ice breaking gelas hendak komo ieu di jam terakhir. Doyongkeun awakna kapali katuhu upami ibu nyebat katuhu. Lamun ibu nyebat kenca berarti doyongkeun ka Kenca. Siapnya. Siap. Katuhu. Kenca. Katuhu. Katuhu. Kenca. Katuhu. Katuhu. Emprak sadaya. Ayeuna bagian ngapresentasikan hasil analisis perbandingan sajakna mangga kelompok hiji diaturan kapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Napangkeun Wastapun Muhammad Abdul Haripin. Wastapun Dian Sumakalasi. Wastapun Kaila Azhar Sugiarto. Wastapun Mutia Priani. Urang sadaya ti kelompok hiji baris midangkeun analisis perbandingan sajak. Anu kahiji nyaeta jentrekeun naon nu dimaksud sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi anu teu kaugur atawa kaikeut ku aturan. Anu kadua jentrekeun naon wae wanda sajak teh. Wanda sajak nyaeta aya 4, hiji epik, 2 lirik, 3 naratif, 4 dramatik. Mangga pilih anu bae ditawaskeun kangge kelompok hiji. Mangga, sana bari narus. Jadi aya benten sareng kelompok. Mangga diarti. Kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Miranti. Ayeuna abdi hoyong narus ka kelompok. Dina soal nomor 4 tadi jawabannya bisa bilang biasa. Soal nomor 4 nyaeta nu ngajentrekeun jawabanna 1000 bulan henteu kaendahan katentreman peuting jadi saksi ti iseun nalika alam sujud. Kunaon jawabanana nggambarkeun kaendahan. Apa emang kunaon nggambarkeun kaendahan? Sakedap. Janten eta teh sabab aya lirik caang bulan teh endah gitu. Nuhun. Saya harap saya. Iya. Mangga ditutup. Sakitu wae nu tiasa dihatur. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangkeun Wastapun Robi Isan Firdaus, Wastapun Andri Kurniawan, Wastapun Salita Okahyati, Wastapun Lazila Ramayani,
Soal nomor 5. Kaasup kana naon sajak jante idam. Jentreke naon laksanana. Eta kaasup mana sajak etik. Ngeunaan pahlawan polisi buronan karana jante idam. Anu sigana geus dicopot tina kajana folklor. Kaasup kana naon sajak Sunda Bandung. Jentreke naon laksanana. Kaasup kana sajak lirik sabab eta sajak teh didamel tina pengalaman. Soal nomor 2. Jentreke naon wae wanda sajak teh naratif, epik, dramatik, sareng lirik. Soal nomor 3. Sebutkeun 2 contoh sajak dumasar kana wanda sajak. Nu kahiji sajak lirik nyaeta eta saha biasana Nala Apsari. Nu kadua sajak naratif nyaeta handapeun mata poe kamardekaan. Soal nu kaopat. Pek jentrekeun ku hideuk naon anu karasa kadenge jeung kagambar saenggeus maca teks nu ditampilkeun dina ngeunaan perjuangan urang salaku umat muslim anu keur ngajalankeun ibadah puasa. Ibadah teh bisa dijalankeun ku sorangan, bisa ku duaan, bisa oge ku seueuran. Eusina ngebrekeun rasa cinta ka Gusti atawa bangga ka bangsa. Arti 1000 bulan nyaeta malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Kaasup kana naon sajak kareta nu terus kebat, jentrekeun naon alasanna. Jadi sajak kareta nu terus kebat kaasup kana sajak naratif. Kusabab ngajentrekeun kapahlawanan jeung karangsaraan hirup. Kasangsaraan hirup. Tilu, kaasup kana naon sajak pitaloka, jentrekeun naon alasanna. Kaasup kana sajak naratif, sabab sajak ieu ngandung carita atawa biasa disabab baladan. 4. Kaasup kana naon sajak kareta nu terus kebat, jentrekeun naon alasanna. Sajak naratif nu ngajelaskeun ngagambarkeun kasangsaraan hirup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Nansong Lidahan Haji. Wastapun Panopansa. Wastapun Miranti. Wastapun Paladi Madua. Nama hiji jentrekeun naon nu dimaksud sajak. Sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra anu mangrupa eprehan tina sikap, jiwa, jeung ekspresi pengalaman. Soal nomor 2. Jentrekeun naon wae wanda sajak teh. Wanda sajak teh ya opat nyaeta sajak epik, sajak lirik, sajak naratif, jeung sajak dramatik. Soal nomor 3. Sebutkeun 2 contoh sajak dumasar kana wanda sajak. Contoh sajak epik nyaeta sajak Cadas Pangeran Yusana Yus Lusiana. Contoh sajak lirik nyaeta sajak Seni Bandung. Pilihan anu bade naros. Cekap. Tos dua cekap. Tos komplit, tos sae. Matur nuhun. Sakitu anu tiasa didugikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga salajengna saeus dipresentasikeun urang lajeng kana ngaplikasikeun kana media Canva. Tiasa dibuka media Canva-na. Sok, mangga diaplikasikeun. Babandingan sajak kelas diupload kana Instagram. Presentasina atas rengse nyalajeng ayeuna dievaluasi ngalangkungan Google Form nya. Mangga ieu sia link anu ku ibu harus di-share di grup di Google Form-na. Di dinya aya sababaraha patalekan teh patarosan. Ngeunaan babandingan saja. Mangga. Atas dir. Atas Bu. Atas. Bu, pada Ibu. Saya Kaswa. Di atas Bu. Bu, tos rengse. Nah, saru banget diajarnanya terkait hilap, kamu mulai kebudayaan Sunda. Saya pisah pengajaran untuk ayeuna hidup orang pang pisahnya. Sing
hese sadayananya. Ayeuna urang refleksi nya. Naon anu katangkep ku hideuk ngeunaan sajak teh. Sajak teh aya sabaraha hiji sahurna? Aya opat nyaeta sajak janten aya sajak epic contohna pangeran terus jante sajak lirik contohna nah seuneu Bandung kalebet kana sajak babasnya. Siap memulai kebudayaan Sundanya? Nama urang salah ku rumaja SMA siswa SMA teu kenging hilap memulai kebudayaan sareng bahasa Sunda. Salah sahijina dina materi bisa sumanget sadayana emprang. Mingguan payun urang bakal ngabuat ngeunaan analisis unsur-unsur sajaknya. Biasa di bumi macam-macam buku tina internet mangga oge sumanget sadayana nya. Mohon atur nuhun ya. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengseng nya. Urang tepang deui mingguan payun ku ibu dicekapkeun sakieu. Urang ngadoa heula dina manehna sewang-sewangan nya ngadoa di kawitan. Mangga nya. Atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.